hikayatna Kiai Agung Syekh Muhammad murid Syekh Ahmad Khatib Kombas Mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Makkah. Guruna Tul Aqib, guruna Mama Eyang Sidaduyut, guruna Mama Eyang Sibabat, guruna Mama Rene. Di kebatna ya Syekh Muhammad Kiai Agung di Makkah teh sohorna. Alhamdulillah teh termasuk guruna reng-rengan guruna Syekh Nawawi Banten. Yang Sibabat rahmatullah alaih mantenanana tiap dinten di Sayyid Hasabullah di Mufti hari ayang Sidaduyut senate di Kiai Agung masih boleh di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram para ulama teh kagungan majelis masing-masing menurut di Masjidil Haram. Ahli Sayyid Hasabullah Mufti atuh muridna mengrob-rob anu hadiran di Masjidil Haram dina majelis mantenanana. Ari Kiai Agung muridna seueur, muridna teh puluhan itu seueur. Jadi di mana-mana itu muridnya teh macam-macam. Di Indonesia, orang Arabnya, orang luar negara sanesna. Sanesna, ayam kita dulu ditegur. Kemudian pemerintahnya, ku ama ayam Sibabat, korma ayam Sibabat, mang, nah mang bet ngawas tadinya, kamu muridnya sekedi. Tadi itu mah orang pribadi kata Sayyid Hasabullah hanya mufti muridnya itu lah Haithar amat Sidaduyut Ahmad hari pribadi semua ngeguru kadieu teh ieu mah guru istimewa istimewa kalabah mana maka istimewa mana orang kabeh nyeri rek dicoba ini juga terus mengayak Sibabat kiri ngawas Kiai Agung teh barang kiri ngawas kitab naon ajengan kitab naon kata salah guru penurang nah maka gitu pangatina ada tinggal itu misalnya, etan puluhan tahun ngariung kitabnya beda-beda. Seurang-seurang nanti ngeguru kunde kitabnya benten-benten. Kalau murid rumata, guru rumata, tapi setiap punya kitab sesuai dengan antara masing-masing, sesuai dengan bahasa masing-masing. Aku badai menjadi guru teh kitab eta hansa eta teh bahasa ada bahasa masing-masing. Jadi puluhan anu hadir teh puluhan hansa kitab, puluhan bahasa anu beda-beda, puluhan bahasa anu beda-beda. Mulai kaget nama yang Sibabat. Gini, itu istimewa. Lamun barang kadua kali menguringaos badan kan sekarang ama yang Sidaduyut dengan diukna jauh teuing dijiru diukna tak engke tengah-tengah kan ajengan hancana kitab eta nah peribadasna kitab jauh hancana teh
Ajengan paling dinya rencana beribadah sekali dia. Bahwa kepribadian naon ini kitab eta anu dicekal teh dicobaan engke mah. Ajengan kalisna caket beribadah itu di mana tengah-tengah Kiai Agung ngabahas urang ukur kitab. Mangga. Lajeng naon ngamain ibadat ini digedengeun ama tidak dieu. Begitu lili buka kitab persis bahasanana sesuai perhancana masing-masing. Begitu di tengah-tengah pembahasan ngamain ibadat kalau uninya kumaha pembahasan anu aya kita dulu teh ya dilirhonkeun eta kitab. Kitab amat dibaduyut anu benten karang amat dibabate hanca anu benten so digilirkeun mama yang dibabat nyepeng hanca sareng kitab amat dibaduyut nyepeng hanca sareng kitabna ama yang dibabat tadi anu beda teh kitabna tumakin ngajilek heula tah si pangdengi ya si pangdengi itu maksudnya ngejilek bilangnya dijilik rumah itu ngagonanya ngabahas kitab anu ganti itu atau amat kita dulu kan kita dari gitu merasa eta hancana eta teh kitab eta akhirnya ngobrol sareng rencang-rencang musana aya urang Arabna aya urang Ajamna anu teh akur sadayana. Jadi ngurutnya unggal waktos oge hancana sesuai sareng kitabna sarta nu istimewa teh nganggo bahasa masing-masing. Ari jalmi nah hiji anu badayuhna hiji. Terus anu urang Arab bahasa Arab. Cek urang Jawa kan seueur ulama-ulama di Jawa ngaos kamantenana ku bahasa Jawa. Hari cek urang Sunda ku bahasa Sunda. Tiga situ, ya. Tapi dah masyhur, mengenalana, masyhur cek umum. Adapun cek aulia-auliaan khusus, masyhur mengenalana, ya. Auliaanana jalmi-jalmi khusus.